Katamu di pihak pengantin pemanggil semangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng anjing beraya. Ketemu lagi di channel PK Pelosok Kampung. Dan kali ini saya berada di Kampung Bundar, Desa Karangsari, Kecamatan Cipong, Kabupaten Bandung Barat. Dan kali ini saya berada di acara hajatan beraya. Acara hajatan saudara. Namun tempatnya agak kurang terlihat gitu ya. Nah itu dia, sebelah atas juga tempatnya. Nah kita langsung ke depan nanti. Mangga ieu rombongan teras majeng teras. Punten lokasina tempatna darurat. Punten mangga teras. Syukru alaina mada'an lillahi da tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Mangga teras majeng para tamu mangga. Assalamualaikum. Mangga teras majeng mangga teras. Mangga teras. Mangga masih sibuk mangga teras. Masih muat mangga teras majeng. Mangga teras majeng. Karunan para tamu rombongan kanggo milarian tempat calikna mana anu supados disabikeun sareng hapunten panginten di tempatna darurat sareng kirang digumakeun siapunten sapunten mangga teras mangga masih muat panginten upami tercekap biasa ka luhur panggung di luhur panggung sabari wios pemi tempatna mangga pilari anu rada wowong wajib syukru alaina mada'alin. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum inna khalaqnakum min
وجعلناكم شعوبا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kapayunan pangarsa khiaril ummah, para alimil ulama, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu sababan naimil muhabbad. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyul mufaddalul musharraful muayyad, fahuwa hamid wa mahmud wa ahmad wa muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ma raka'a raki'un wa sajad. Wa ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram, Pengresa Qasidul Awqat anu farantos maparin waktos kadisingguli kanggo iring sasangkem diantara dina ieu gempangan anu sangat pisan dipihormat oge dimuliakeun. Hadratal mukarramin wa zumratal masyayikh, pemirsa guru-guru anu sami nampak dina ieu waktos di Pali tonyong oge di Pali bebedahan oge sinareng anu sanesna sanos tadi sahabat asma hiji-hijina namun tegirangan raos hormat sinareng ta'zim simpul kamarantena sami dipihormat bagi dimuliakeun. Pengersana Bapak di kantor urusan agama anu sami farantos rawuh hadir anu putih simpul dipihormat bagi dimuliakeun. Para tatamu anu agung anu sengaja ngadarondang sumping di Pali di Jamu
anu parantos disepuhan ku al mukarram wal muhtaram pangarsa anu nyerenkeun nembe anu sangat pisan disimpulkeun dihormat pangeh dimuliakeun. Mudah-mudahan urang sadayana dina ieu waktos kangge limpahan kamuliaan di Allah Subhanahu wa taala anu diemratkeun diwalatrakeun ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Awalin pihatur teu aya kata sinarang bahasa anu fayu sinarang pantes di awal buka carios dikawitan ku bismillah nu janten sekar pangiring catur anu ngajadi tutur selaku muru sampurna ning rahayu Banjaran Jatim Bagja diwuwuhku alhamdulillah anu janten panyinglar ya jeung sumah nu pasonengkrah dina mana ngaruntah dina galuh meleputan panungdung ujug takabur anu ngangujag dina qalbu pangusir hidup dengki anu ngancik dina hati sanubari tinggal lintang ti setra namana kergesan narima jorelat hidayah Al-Quran sinarang sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberiku kalimat syahadatain anu netepkeun pabusten bari pasang subaya kadat Allah Subhanahu wa taala anu moarek lanca linci luncat mulang udara tina tadi gadang mual umut kalindungan mual gedap keanginan mual leeh ku kapoe mual laas ku kahujanan sanajan bari disisik dikunyit-kunyit dicacap diwalang-walang diuyahan sanajan bari dikepung wakul dibuaya mangapkeun bakal kekeh sinarang kukuh maksad babakti ka Gusti anu maha suci siang wengi maksudku maula kadat Allah Subhanahu wa taala molahkeun jiwa raga katut rasa dipadepkeun kadat Allah nu maha perkasa. Oke maksud munahkeun badan sapujur dianggo tafakur tadzakur sinarang tasyakur kadat Allah Rabbul Ghafur. Rahmat kali kaulu jengan manteunanana mugia salamilamina dilelerkeun dikucurkeun dikocorkeun dikecarkeun salamilamina kajunjunan agung panutan qalbu urang sadaya sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidil kaunain sayyidina wa maulana wa tukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kelakantun kasadaya kula wargina kasadaya sahabat tabi'in atba'u tabi'ina mudah-mudahan dugi para tualatra ka urang sadayana leres-leres janten umat mantenanana anu kengeng syafaat jaga di yaumul jaza wal hisab amin ya Allah ya rabbal alamin. Agung pangapunten dupin nasingkuring kapancen dina wangkit ieu ku al mukarram wal muhtaram pribumi kanggo nampi ka tamu hari kalaresa Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilali kalimatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihin nikah wa nahahum 'anis sifah. Asyhadu an la
Hapunten ka jamaah sadayana di mana saksi sah punten bener pengen surah. Matur alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jang Abdul Khalid Bapak nikah ke Pak Ujang Pak Putri dekes Bapak anu jenengan Neli Aryani Paujia kalawan mas kawin 5 emas 15 gram ditami sebagian alas sholat dibayar kontan. Tarima abdi nikah ka putri tegas Bapak Neli Andriani Paujia kalawan nganggo emas kawin ku emas 15 gram dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.